Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baraya-baraya sadayana. Wengi tadi dina leresan hawalan pun nini nyatana Ma Hajah Sa'diyah binti ibu sepuh anu wastana Ibu Hajah Wahiyah. Wengi tadi pun uak rakana pun biang nyaeta Haji Ma'arif nguningakeun mantena nyondong pamagzadan gaduh putu anu parantos dewasa. Dina palih dieu putrana Kang Aom ari abdi ka Kang Aom tegasna putrana Haji Ma'arif berarti nisbat raka. Kang Aom gaduh putra pameget namina Cep Hildan tos ageng berarti abdi mah nitih kapi anak ka Cep Hildan teh. Alhamdulillah ieu murang kalih teh henteu tebih jodohna. Caket kana dauhan sahibul alfiyah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfazil idza ta'atta ayyaji'al muttazil atana bibet nusanesna wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fin fisali kinten-kinten aya keneh manu caket teu kedah rerat-rerat kanu tebih kitu panginten. Atanapi baraya-baraya sadayana dina bet anu sanesna faqad yakunani munakkaroini kama yakunani mu'arrafaini. Kadang-kadang ngadahupna kalimah isim jeung kalimah isim teh nakirah duanana, kadang-kadang ngadahupna kalimah isim jeung kalimah isim teh ma'rifat duanana. Nu penting mah duanana we kalimah isim. Da kitu geuningan idofat oge kalimah isim paamprok jeung kalimah isim deui. Pedah idofat teh dhammus min ilasmin akhar bihaitsu yasirani ma'nan wahidan. Baraya-baraya sepuh wargi sadayana. Da ieu teh sumuhun kantos dicontohan sadaajana dumeh jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putri tercintanya nyaeta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha ditikahna teh sanes kono sanes nanging ku Kangjeng Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Ari Sayyidina Ali putra pisan ti paman Abu Thalib, ana paman Abu Thalib rayi pisan ti Sayyid Abdullah anu teges rahmatna jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kapalih dieu sejak abdi oge ta'aruf kabaraya sadaya cariosna pangersa yang mulia Abuya Iyad cikeus atanapi anu ismul karimna Abuya Ahmad Dimyat bilih pariron sareng anu di Pandeglang Banten itu mah Abuya Ahmad Dimyati upami nu di cikeus mah Abuya Ahmad Dimyat matak sok disebat Buya Iyad. Anjeuna gaduh bojo namina teh Mah Haji Odah. Mah Haji Odah teh kapirai kapiraka sareng Bapak Haji Sanusi. Ari Bapak Haji Sanusi rai raka teges sareng Aki Haji Hasbullah. Lajeng diwidian ku Gusti patepang jodoh sareng Ma Hajah Sa'diyah. Bilih pariron bilih lepat ngadugikeun. Ma Hajah Sa'diyah rai raka sareng Aki Haji Hasbullah. Ma Hajah Sa'diyah teh ditikah ku Bapak Haji Sanusi kitu maksudna. Atuh tina pernikahan eta salah sawios murang kalihna ku anjeun Haji Ma'arif gaduh Kang Aom gaduh Cep Hildan. Atanapi Bapak Haji Sanusi gaduh pun biang Mama Hajah Neneng Aminah gaduh we abdi si bungsu nu montok badag tur bedegul manawi. Baraya-baraya nanging ketika ditaroskeun saha cenah Cep Hildan teh pijodoheunana geuningan Cep Hildan teh pijodoheunana teh Neng Isti. Ai Neng Isti teh saha kulan ditaros ku abdi ka Haji eta teh putrana Paman Jajang. Nah cenah abdi nyebutna paman ka Paman Jajang atuh da muhun emang margi mantena putra pisan ti pangersana Al Muhtaram Kyai Haji Hasbullah. Berarti ari kitu mah darjahna Paman Jajang mah secara nasab sareng pun biang numawi ka mantena abdi jadi paman.
atuh kaputrana paman Jajang atuh panginten ari ka anak emang teh naon nyebatna Rayi gitu. Berarti kaneng istri teh Rayi, ari abdi ka Cep Hildan anak. Berarti ieu teh panganten pameget teh ka calon panganten istri teh ka bibi. Rada kitu tah ka abdi teh Kang Aom. Siga waktos abdi bogoh ka urang burujul. Ari pun bapak mertua mah urang Majalaya, ngan anu urang lembur nama mamah mertua Ibu Haji Ade. Ibu Haji Ade teh turunan ti Cikungkurak, teh Eyang Zainal Alim. Ari Eyang Zainal Alim teh masih keneh patalina sareng Eyang Amin sareng Ama Prabu. Turun ka Aki Hasan Abdullah gaduh we ibu mertua, nu mawi ibu mertua teh ka abdi teh emang. Jadi pun bojo teh ka abdi teh aki. Waktu ngawitan pun bojo gaduh putra pun bojo ditaros cek abdi kieu beb ya atuh kudu romantis maknya nu bobogohan bari haram romantisnya aya anu nikah bari halal teu romantis cek abdi teh beb urang boga budak mohon saur pun bojo lajeng abdi naros beb ari ieu budak ka nyebut naon nah kumaha kitu eta sugan pernah naon pan neng maka teh aki ari anak neng ka dek nyebut uyut gitu. Ari cek pun bojo tetong sok cek cok apa nyieuna ge jeung cenah kitu. Masya Allah, ayaku unik tur luar biasa, sebuah perjalanan yang panjang tapi seperti itulah jalan ceritanya. Ada pepatah yang mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sebagaimana isim bisa nakirah dua-duanya, isim juga bisa ma'rifat dua-duanya. Ketika diidhafatkan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhi fuhdhif katurisina wa thaniya jarur wan wimin au fi idza lam yasluhil ladzaka wal lama khudha lima siwa dainika wakhsus awwala au a'tihi ta'rifa bil ladzi tala. Saur pamirsa Imam Ibnu Malik, anu hiji direken mudhof, anu hiji direken mudhof ilaih. Cep Hildan siap jadi mudhof, insyaallah neng isti mugia kersa jantan mudhof ilaih. Naon cenah ari mudhof wa syartul mudhofi ay yakuna khalian anit ta'rif wa tanwin. Calon panganten pameget sifat anu kedah kosong suwung tina ta'rif jeung tanwin. Hartina gogoda ageng sareng gogoda alit. Pedah sata acan di akadan marasa anjeun bebas, tapi sabada di akadan sapada harita ku ijab qabul berarti paman Jajang ramana neng isti harita keneh masrahkeun tanggal waler saageng-agengna kangge eta panganten pameget. Lamun neng isti teu ditiung nepi ka katawis oratna ku nu lain mahramna dorakana ditanggung ku paman Jajang baheula. Sabada di akadan mangka dorakana neng isti manakala teu diwuruk ku nu janten jaroge mangka berat hitungan abot timbangan tanggal walerna bakal ningang kanu janten jaroge. Mungkin yang terbayang dari setiap pernikahan adalah romantika dan hal yang manis, namun di dalamnya terhadap resiko pun harus kita siap menghadapinya. Karena ada pepatah yang mengatakan ketika manfaatnya naik, resiko ngiring naik. Contoh nama mapah siga nemek, Masya Allah, perjalanan rombongan calon panganten pamuga tebih perjalanan anak mentas pulau jeung samudra dugi we ka dieu ka bumi calon panganten istri tebih namanya teh perjalanan 3 mingon paman Jajang namanya dugi ka dieu. Masya Allah jalan lebrak dampal sampean ge bakat kulami perjalanan. Masya Allah. Tapi lamun kumapah paling banter titajong na jempol sampean lajeng bareuh tuluy kekeungan bau jurig sakitu paling oke. Upami hoyong rada engal cobi ngangge sepeda mung resikona notok. Cobi-cobi naik motor langkung enggal kantun ngabatek gas insyaallah ngabelenyengna bedas aya resikona dengar truk. Tapi upami hoyong ieuh kumaha supados teu kapanasan nalika panas supados teu kahujanan nalika hujan gentos gerak ku mobil ngan lamun ku mobil mah ngajleng ka jurang cilakana atuh gentos supaya tiasa nyebrang laut atuh kana kapal cai siga ngariwayatkeunana pun biang atuh pun uwa Haji Ma'arif atuh pun paman almarhum wal maghfurlah pangarsa Kiai Haji Abdul Mukmin rahimahullah waktu semantena rombongan sareng ti Pali Sinang Palai ngebudeng naik haji ngangge kapal cai. Jadi perjalanan teh moal dugi meureun ka Delman teh ka Arab teh ari ku kapal cai mah dugi ngan lamun teh mah aya risiko cilaka kapal cai mah titeuleum.
Atu anu rada gancang ngange pesawat rada enggal di Jakarta ka Jeddah mung 8 jam, di Jakarta ke Bandara Madinah mung 8 jam langkung saparapat. Numawi eta langkung enggal mung resiko nak mebet mah pesawat can kacaritakeun aya penumpang nu salamet. Hartosna manfaatna naik madarat atanapi resiko na ge ngiring ngalacat. Kapungkur macet Hildan telalagasan hayang rada bunga ayat nu mendampingi karena ada orang yang mengatakan, ada pepatah yang mengatakan punya istri itu belum tentu bahagia atau komo teu punya istri leuwih teu bahagia nya mirip-mirip kieu punya uang tidak menentukan kebahagiaan. Iya, tidak punya uang saja belum tentu bahagia, komo teu boga duit atuh lempang ge moal ajeg punuk ge asa berat sebelah teh teu gaduh artos mata lamun di Sumur Sari aya nu nyebret panas demam kompresna gampil 100.000 80 lamar sangsangkeun dina tarangna insyaallah cenghar harita keneh manawi baraya sadayana otomatis saat manfaat didapatkan oleh si panganten pameget dan si panganten istri sapada harita resiko nage ngalacat miring naik. Numawi ta'rif jeung tanwin kedah diecapkeun ti pihak pameget benten sareng ti pihak bojo wa syartul mudhafi ilaihi ay yakuna mukhayyaran baina ta'rif wa tanwin sifat milih-milih lima siwadaini ka waksus awwala au a'tihi ta'rifa billadzi tala kapungkur mah neng istri nuju paparawanan mangga tiasa muka lawang pantok kangge saha wae anu ngersakeun bade ngakhitbah anjeun sabada khitbah ditampi ti Cep Hildan lajeng pernikahan digelar maka itu adalah sebuah spesialisasi taksis ngakhususkeun buka hatimu hanya untuk suamimu, jangan pernah membuka hatimu untuk selain suamimu karena sapada harita neng istri kersa dipihukum ku Cep Hildan sapada harita zami zarang masrahkeun zahir batin kanu janten jaroge kapungkur mah surga teh aya di ibu aya di rama tos nikah mah surga teh aya di caroge dugi kala mun ditaros kinten nomor hiji nu mana manakala nu ditaros pameget mangka nomor hiji ibu rama nomor 2 mah bojo tapi upami nu ditarosna bojo nomor hiji caroge nomor 2 ibu rama lamun teh mah aya kaperyogian ti ibu rama sumawona aya kaperyogian ti nu janten jaroge dina waktos nu sami kinten-kinten mana anu kedah dipayunkeun anu dipayunkeun nyaeta caroge aya litaqarrubihi aya litaqaddumihi kitu anu kantos dipisaur kupun guru pangarsa Kiai Haji Dudi ari Kiai Haji Dudi teh nasabna mah putra pun paman pangarsana paman Haji Abdul Qadir rahimahullah nanging kaleresan secara ilmu saluhureun abdi akhirna abdi jantan muridna waktos abdi ngabantun ilmu ti pangarsana Abuya Kiai Imam baraya sadayana saur pangarsa Kiai Haji Dudi kitu aya litaqarrubihi aya litaqaddumihi lamun litaqarrubihi berarti salaki lamun litaqaddumihi berarti inung bapa lamun kangge caroge nomor hiji inung bapa litaqaddumihi lamun kangge bojo nomor hiji kantenan caroge litaqarrubihi nu deukeut mah da eta nah eta teh kategori doraka kanu janten sepuh sanesna anu doraka ka ibu rama memual ka bagian surga muhun eta mah ngajabikeun kondisina tos aya mah caroge numawi kanu janten caroge baraya sadayana dina palih dieu pangapunten anu kasuhun abdi sanes ahli na bab nyarios komo payuneun para guru sadayana teu aya tanagi pisan kangge abdi kana pertentangna nanging atas nami pangersana pun lanceuk Kang Aom atas nami pangersana pun uwa Haji Ma'arif abdi ngabring sareng sadayana keluarga rombongan sejak ngajajabkeun pun anak anu namina Cep Hildan sok sanaos teu barang candak teu ngabantun rupi-rupi hal nanging pada buktosna sejak nyanggakeun ka sadayana kalayan pangapunten anu kasuhun saupamina kirang tata kirang titi sareng sajabina atuh abdi Muhammad Hariri murang kalih anu nuju diajar keneh nyuhunkeun bimbingan ti sadayana nada siapunten bilih kirang pas atanapi kirang saya dina nalika ngadugikeunana sakali deui cenekna bae nyanggakeun ka keluarga besar paman Jajang di dieu nyatana pun anak Cep Hildan pamugi ditampi hatur ribu nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.